Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sareng wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al-qudratu sifat kudrat hartosna kawasa Allah wahia sareng ari ieu kudrat sifatun qadimatun eta sifat anu heubeul qaimatun anu tangtu bidzatihi ta'ala kazat Allah ta'ala yujidu ngayakeun Allah biha ku sifat kudrat wa yu'addimu sareng ngateayakeun Allah ku sifat kudrat wadiduha sareng ari lalawanana sifat kudrat al ajzu eta azzu hartosna apes wad dalilu sareng ari dalilna ala zalika kana Allah kasifatan ku sifat kudrat annahu eta saestuna Allah laukana lamun aya Allah ajizan eta anu apes lam yujad mangka moal dipanggihan naon syai'un hiji perkara min hadhil makhluqati ti ieu pirang-pirang makhluk salajengna sifat anu wajib di Gusti Allah nomor katujuhnya eta sifat kudrat sifat janten Allah teh wajib kasifatan ku sifat kudrat jadi kudrat teh hiji sifat anu nerap dina datna Allah ta'ala nya anu aya di dat Allah ta'ala naon ari kudrat teh wahia sifatun qadimatun sifat anu heubeul was uih deui aya nu disebatkeun dat aya nu disebat sifat dat mah jentulna upami sifat mah anu sok ngancik anu sok terap dina dat kitu nya mung kade zat Allah sareng dat urang mah benten upami zat Allah mah teu mikabutuh kana tempat upami zat urang mah atanapi zat makhluk mah mikabutuh kana tempat kitu nya margi upami Allah sami mikabutuh kana tempat berarti Allah teh sami sareng urang eta hukumna mustahil moal aya di Allah. Nah, wahia ari sifat kudrat teh sifatun qadimatun sifat anu heubeul. Naon pangna disebat sifat anu heubeul sabab enteupna nerapna sifat eta dina zat anu heubeul dina zat anu qadim buktosna Allah qadim atuh sifatna oge bakal kacanak qadim hartosna heubeul qaimatun anu tangtu ieu sifat kudrat teh tangtu bidzatihi ta'ala dina zatna Allah ta'ala gitunya
Naon gunana ieu sifat kudrat? Yujidu ngayakeun Allah biha ku sifat kudrat. Janten Allah teh ngayakeun kana sanes kanten perkara, ngayakeun makhluk anu diciptakeun eta teh ku sifat kudratna Allah. Sapertoskeun mana allazi khalaqas samawati wal ardo fi sittati ayyam. Allah teh anu parantos nyiptakeun pirang-pirang langit. Naon manawi pangna disebatkeun pirang-pirang, manawi samawati teh saurna aya 7 lapis. Upami 7 lapis berarti disebatkeun kalimah jama, hartosna seueur. Ari pangsa alit-alitna jama teh 3, upami 3-an teh berarti seueur teh. Allah teh anu parantos nyiptakeun pirang-pirang langit wal ardi sareng bumi. Tu ieu teh ku kawasana ku sifat kudratna Allah aya ieu langit sareng bumi. Pisit tati ayamin dina genep pirang-pirang dinten. Janten Allah teh nyiptakeun bumi sareng langit teh dina salabat genep dinten. Naon cenah henteu di sakalikeun eta pot dilamikeun kapan Allah mah idza aradallahu sayan ayyakula lahu kun fayakun, cekap kun kudu bukti anjeun, payakunu mangka bukti ye ciptaan Allah. Tapi Allah ketika ngadamel bumi jeung langit saur Allah pisit tati ayamin dina genep pirang-pirang dinten. Tah ieu mah sanes Allah teu maksad bade ku kun payakun di genep dintenkeun teh supaya ngajadikeun contoh keur makhlukna di mana nyieun hiji perkara teh ulah hayang guragiru anggeus gitunya. Guragiru hayang ulah hayang guragiru anggeus gitunya, bisi kacapean gitunya, bisa kacapean manawi dicontohan ku Allah Subhanahu wa taala ketika ngadamel langit mah Allah teh aya dina genep dintenna. Sanes teu mampu Allah sadetik oge gitunya ngayakeun bumi ngan ieu mah kanggo contoh keur urang sararea keur makhlukna gitunya, keur makhlukna. Jadi supaya urang ulah gagancangan dina hiji perkara supaya tenang we gitunya, tenang we. Ngan aya anu sunat gagancangan teh saurna kawitna katerangan mah ala ajalah minasyaiton. Ari gagancangan teh eta teh pembawa setan gitunya, pusat gesut wae gitunya. Ila khomes kajaba 5 perkara eta alus gagancangan. Mana hiji tobat alus gagancangan. Jadi dia dosa guragiru urang tobat deui, bieu dosa guragiru eta tobat deui, eta sae gagancangan. Nomor kadua anu sae gagancangan teh nyaeta ngubur mayit. Ngubur mayit sae gagancangan, diengalkeun gitunya, diengalkeun nya. Upami kajabi upami aya nu diantosan mah bilih panasaran keluargana nya panginan eta mah ngahargaan gitunya ka keluarga gitunya. Nomor katilu nu sunat gagancangan teh nyuguhan tamu. Nyuguhan tamu teh sunat gagancangan. Begitu tamu masuk ke rumah jeung urang sasalaman, akang atapi bapak eta uwa gitunya, mangga calik engal sunat gagancangan. Kunaon suguhanana atuh
kucai dina teh ayana ge ku bahasa tah utamina pisan mah ku bahasa barang sumping teh akang we leung sumping mangga lebat bagat gitu mangga calik tah eta teh sae gagancangan sunat kitu nya kan tenan disuguhan gagancangan kuleueun sareng tuangan eta nya langkung utami kitu nya nomor kaopat anu sunat gagancangan teh nyaeta di antawisna teh ngawinkeun budak di mana-mana geus aya jodona gitu nya. Jadi budak geus aya pasanganana eta sae diengalkeun. Nomor kalima di antawisna mayar hutang eta sunat gagancangan di mana-mana geus boga. Jadi geus aya entong kelah di engke gitu geus aya mah engal gancang gitu. Kan engke bisi kalapon deui kabancang dieu gitu nya. Tos jantan uih deui nomor ka-7 sifat anu wajib di Gusti Allah teh nyaeta sifat kudrot. Sifat kudrot teh hiji sifat anu heubeul sabab terap dina dat anu heubeul kitu nya. Salajengna Allah ngayakeun perkara teh nyaeta ku sifat kudrot wa yu'addimu nya kitu deui Allah ngeuweuhkeun perkara anu geus aya eta teh ku sifat kudrotna kitu nya anu tos tos aya diteu ayakeun dileungitkeun eta ku sifat kudrot Allah Subhanahu wa taala. Wadiduha sareng ari lalawanana sifat kudrot al ajzu eta apes gitunya apes. Jadi lalawanana kuasa apes gitunya lalawanana mampu teu mampu gitunya. Wadalilu sareng ari dalilna ala zalika kana Allah kasipatan ku sifat kudrot kieu annahu saestuna Allah laukana lamun aya Allah teh azizan eta anu apes Allah teh apes gitunya lam yujad moal dipanggihan naon syai'un hiji perkara min hadihil mahlukati ti ieu pirang-pirang makhluk upami Allah apes mangka moal dipanggihan moal bukti ieu sakabeh pirang-pirang makhluk sakabeh pirang-pirang ciptaanana gitunya. Nah ayeuna ciptaan Allah geus bukti langit aya bumi aya tuluy perkara anu aya antarana bumi jeung langit aya atuh Allah teh jelas wajib kasipatan ku sifat kudrot gitunya. Kesimpulanana nomor ka-7 sifat anu wajib di Allah nyaeta sifat kudrot hartosna kawasa Allah. Mustahil Allah ajzu mustahil Allah apes gitunya mustahil Allah apes sebab lamun Allah apes maka Allah moal bisa nyiptakeun ieu pirang-pirang makhluk ieu pirang-pirang ciptaanana ayeuna ciptaanana seueur buktos kalawan kasakseni berarti Allah teh jelas wajib kasifatan ku sifat kudrot. Shadaqallahul adzim.